Ari di imah masih kena ngingu hayam tuh. Masih di rumah di. Bibi butuh hayam bodas. Ya atuh butuh hayam bodas mah ulah ka urang atuh bi. Pan urang mah ngingun lagi hayam camani. Tanyakeun bae ke di mandian ku bibi. Bi hayam camani. Lain maksudna acan mani. Lain. Jadi hayam camani teh eta teh hayam hideung bi. Kan bibi butuhna hayam bodas deh. Heeh. Nu urang mah harideung. Nya pasti harideung nama da can mandi. Nggak pikiran mah ke di mandian ku bibi. Astagfirullahaladzim. Can ngarti keneh wae. Bi hayam nu urang harideung teh lain kulantaran acan mani lain. Dan pas di bijilkeun tina naugna oge geus hideung bi. Hayamna jadi lain pangaruh acan mani lain. Eueuh teu boga bi urang hayam bodas mah. Hayam hideung hungkul aya na. Nya bae atulah angke cuang dibaekeun ku bibi hayamna. Kekeuna bibi aing ya ampun teh. Aing curiga bibi aing mah lain butuh ting hayam-hayam bodas anjir. Ya butuh hayam we yang ubar lin. Heeh. Ubar kencot cek aing aing. Ngomong cek aing mah butuh hayam gitu. Jeung hayam-hayam bodas segala. Keukeun deh anjir. Rek dibaiklin hayam parah gitu ya. Ya anjir. Hayam bakakak.